warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patpangde sareng simkuring Rizkia Disakipa dina acara Warta Sunda. Dadat ayeuna simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan lamping saluhureun 50 meter di Mamasa Sulawesi Barat ujug-ujug longsor. Nu antukna megatkeun jalan di Mamasa Toraja. Hiji mobil hampir katingal longsor lantaran kapahung dicakat lokasi longsor. Wilujeng nyakseni. Sababaraha warga sareng enjing-enjing ngusahakeun ngadorong mobil nu kajebak di lokasi longsor di Mamasa Toraja. Henteu ngangge alat, upaya nyelamatkeun terus dilakukeun ku warga. Nu naek motor kudu berjuang jang ngalalui jalan eta. Warga nyebutkeun kajadian longsor teh basa wengi. Mung sakitu wae nu kapihatur, simkuring Rizkia Disakipa amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.